Sosarip Hidayatullah Hiber, Cirebon, Banten, Mekah, jampena ieu. Awas hati-hati. Sunan Kalijaga, Hiber, ieu jampena. Mantap hati-hati ieu. Lain sembarangan, awas. Sekali deui. Bismillahirrahmanirrahimil akbar. La ilaha illallahul jalilul akbar. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa qad khaba man hamalahu zulma. Wali terus ke sia haliber kabeh. Wah, atuh aing teu bisa hiber sia hiber. Silaka, geus sakitu bae lan. Bahaya. Parangsana ilmu babari meureun. Masya Allah. Almarhum Abah ti dieu berangkat ke Banjar. Berangkat jam 7 sampai ke Banjar jam 10. 7, 8, 9, 10 hanya 3 jam. Kaget. Ti dieu berangkat saat eta. Saat eta jalan itu terlalu bagus, tapi 3 jam. Kaget ku lagi keur ngaji, Abah datang, ya Allah. Percaya tuh, percaya. Begitu kula menghampiri, diajak dahar, kurang ke Jogja. Berangkatlah jam 11 di Banjar ke Jogja. Set. Sampai Jogja cuma jam 3. 12, 1, 2, 3. 4 jam. Di kumaha coba eta? Ieu babacaan eta tah. Babacaan eta. Dipraktekeun ku kula waktu guru kula di Garut, maot. Ajengan Abdullah, boga ijazah ti Abah. Berangkat ti dia. Baca ku kula. Set. 2 jam sampai Garut. Kula sorangan heran. Iyalah babacaan. Dibaca ku Habib Rozak ngabagen. Dibaca ku Ki Pudoli kempes ban. Dibaca ku Ki Jamal liat hulu. Wah, kedatang-datang. Wiridan iya kene. Tapi kumaha nu macana. Habib Rozak geus kikiran. Hadena aya kula disungkurkeun. Wo. Ngaguling ka empang. Iya kok Kangjeng Nabi bisa hiber. Wali-wali bisa hiber. Masya Allah, lamun urang nyaritakeun Syekh Mansuruddin di Mekah napak sancang. Set. Datang ke Banten. Lamun Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di Mekah. Set. Datanglah ke Tasikmalaya. Geus puguh para wali-wali sangat. Syekh Khalil Bangkalan bisa hiber. Pernah Habib Rozak hiber katembak. Cek. Hancur. Ke ieu wiridku hebat lamun dipake ku batur. Ke ieu wirid istimewa amat lamun dipake ku batur. Ke ieu wirid teh betapa luar biasa. Atur salam Habib Lutfi kadang-kadang hiber. Habib Lutfi. Gus Dur kadang-kadang hiber. Kan tilok bebeja. Habib Rozak mah endek nage geus bebeja. Gua terbang nih ya. Amanya duk hiber bebeja. Ya Allah, kok mau Haji Pendi mah ya aing dek hiber ya. Ya, gua lagi di atas ya. Cak anaknya mah, besok kita bawa ke Grogol ya. Aduh, murid aing gagal kabeh. Iya bisa hiber. Memang kumaha kitu nu mantap bisa hiber. Dina hadis Muslim dijelaskan. Cek Gusti Allah Kangjeng nyaritakeun abdun khayyarahullahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa ma indallah fakhtara ma indallah fabaka wa baka Abu Bakr. Masya Allah.
Cek Kangjeng Nabi aya seorang hamba anu dititah milih ku Gusti Allah baina ayyutiyahu zahratad dunya, antara kemewahan dunia jeung kemewahan ma indallah. Fakhtara ma indallah, hamba tersebut memilih kemewahan anu aya di Allah. Teu pernah sebersit tai kuku acan Kanjeng Nabi mencintai kemewahan dunia. Teu pernah sagede sireum acan Kanjeng Nabi resep kana dunia. Menganggap dunia teh bangke. Pernah sahabatna ditanya, itu naon? Bangke tuan. Nu bogana resepen henteu kana bangke, nu mantak dipicen ge tersepen. Allah leuwih tersepen karena dunia tibatan nu boga bangke terhadap bangke. Kanjeng Nabi mah eueuh setik-etik acan cinta dunia. Ketika teu aya cinta dunia, eueuh nu ngahalangan. Nu mantak Habib Roza kaji pendi teu bisa hiber, berateun ku Vespa. Berateun ku Mio. Berateun ku Avanza. Karunggoni geus ambalayah di otakna. Otak teh lain pilu ku Allah, tapi bermacam-macam nu unik deui. Resep ka urang Lampung nu putih. Anu galak teh ka salaki. Iya. Ndek hiber berat ku Vespa. Ndek hiber, oh malah hayang kumacarana ceki Fudoli ye. Hayang ganti ye. Tina Avanza ka Kijang, alhamdulillah geus ti Kijang hayang ka Fortuner. Pancena kieu ngomongna kitu, nyanana ngomongna kitu. Sok Fortuner. Di Inggris-Inggriskeun. Etalah nu mawa teu bisa hiber. Etalah perusahaan nu bisa teu mawa hiber. Kiai kajeun jago hadisna, jago tafsirna, tetapi salah ngagunakeun hadis jeung tafsir, boro-boro hiber ka langit, boro-boro hiber cara wali sanga, hiber di Imah Ahok. Salah. Mun eueuh di jero hate segala rupa, dijamin bisa hiber. Lamun Kangjeng bisa hiber minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha, apakah orang kudu nurutan ti dieu ka Masjidil Haram, di Masjidil Haram haju urang hiber ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa haju naik ka Sidratul Muntaha, can kaburu ge naik ka Sidratul Muntaha geus dibredel sia ku tentara Yahudi. Kula ge waktu geus ka ditu geus sieun bae eta. Deka Masjidil Aqsa caka jagus asana urang pae cenah di ditu. Terus adik-adik kula ulah kaji asana urang parae cenah. Wah, ieu mah teu beres. Nu diajak borangan kabeh. Borangan kabeh. Tah. Urang kuari mah maningan ge cerita diri urang supaya bisa hiber. Tetapi lain hiber cara Kangjeng Nabi. Anu jelas mah urang mun nyaritakeun Isra, subhanalladzi asra. Lamun urang nyaritakeun dina thariqah, seluruh thariqah, Isra adalah berlambang satu perjalanan. Di malam hari berarti di kegelapan hati. Untuk mendapatkan cahaya. Sebagaimana Kangjeng Isra Mi'raj mendapatkan cahaya. Artinya cahaya bisa singgah di singgasana ilahi. Babarengan jeung Gusti Allah, tanda barengan jeung Gusti Allah dibere oleh-oleh. Urang ge lamun tasi mamana ditanyakeun ku pamajikan, mana oleh-olehna? Ye, tek. Asli berarti. Satu kali deui Ki Jamal mana oleh-oleh? Oleh-oleh malulu. Kamari gecan beak. Nanyakeun oleh-oleh malulu. Nyandung aing sia. Bau. Gagah amat si budak.
Oleh-oleh teh lain tanda bahwa orang bener tas di ditu. Kangjeng dibere oleh-oleh salat. Sakumaha kangjeng dibere oleh-oleh salat, lain sembarangan salat, tapi ternyata cek Gusti Allah Muhammad bawa ieu oleh-oleh sampaikan ka umat anjeun. Ketika umat anjeun hayang kapanggih jeung kaula, ieu lah laksanakeun salat. Ketika orang sholat bisa kapanggih jeung Allah. Nu mantak teu meunang barang dahar, teu meunang ngomong sembarangan, teu meunang gerak-gerak di luar aturan. Sebab naon? Urang keur kapanggih jeung Allah. Sok geura laksanakeun. Sholli Allahu Akbar. Mulai karung aya. Insyaallah. Cak Allah sholat segitu. Masa aya karung ayam? Allahu Akbar. Jahe Cikupa. Cak Gusti Allah nu bau di bawah salat. Nu bau mah antepkeun di imah. Allahu Akbar. Citika. Dan lain-lain sebagainya. Lain salat cek Gusti Allah kos kitu. Aing moal manggihan. Nah, maka mulailah ulang isrokeun. Imam Ghazali dina Ihyana, Syekh Abdul Qadir dina Silul Asrarna, Syekh Maghribi dina Tukilanana, Abu Hasan Asyazili dina Manakibna nyaritakeun Isra umat Kangjeng mah ye awak urang zahir isrokeun geura ka jero kolbu, tinggalkeun awak isrokeun geura ka jero kolbu. Sebab di kolbu cek Imam Ghazali aya Baitullah. Tawafkeun geura diri urang di Baitullah. Di Baitullah aya Allah. Bisa ngaisrokeun awak urang ka kolbu, di kolbu urang tawaf, sebab di dinya aya Allah. Hadirkeun dengan cara tersendiri. Urang bakal kapanggih jeung Allah. Ya Karim, indah. Lamun tadi Habib Umar nyaritakeun kelazatan ibadah, lamun tadi Habib Umar nyaritakeun keindahan ibadah, hendak bisa lazat jeung indah kumaha lamun qalbuna encan akur jeung qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Bersihan heula. Bahagianya kesucian hati yang indah mengingat Allah dalam ibadah. Lamun hati nu suci inget ka Allah ge, tinggal urang introspeksi. Aing lobaan inget ka naon sih kolbu aing. Sok geura introspeksi urang. Masya Allah Karim. Mata kula tadi beurang ngobrol jeung sababaraha tokoh bada mingguan. Nyaritakeun seputar gubernur-gubernur, nyaritakeun seputar menteri, nyaritakeun seputar presiden. Ujung-ujungna aya bahasa kieu, iya kiai ya. Mendingan juga kita cari presiden yang bisa syahadat, jangan asadu aja sebenarnya. Yang mantap asyhadu alla ilaha illallah. Kok presiden kita nggak bisa baca syahadat sih? Atuh sia nu milih tolol meureunna. Aing onam. Sia nu milih, sia nu nyawad. Di presiden orang acadu. Cenah aing cak sia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika pucuk umun hiber ke Mekah, babacaanana lain tadi, Perem ngahareup matahari diketigkeun cin salabin. Aya bahasa kadituna Ki Jamal nu bisaeun. Aing mah teu bisa. Ki Jamal bisaeun nya nama deket ka Baduy. Nyana guguruna ka Baduy. Begitu keur hiber set cek Maulana Hasanuddin, sial teh budak hiber. Langsung Maulana Hasanuddin ngaca bismillahirrahmanirrahim akbar, la ilaha illallah jalil akbar. Mal diteruskeun pokona hiber baheulanya. Set kusia direkam pan. Ke bisi sia ngawirid eta bae. Hiber set datang ke tengah-tengah ditoel. Syekh Maulana Hasanuddin, hei, ngadu balap sih aja ngai. Batur mah balap teh di angkasa, batur mah balap di luhur.
Urang mah balap teh kan sakadar di sirkuit. Urang mah balap teh cross dan lain sebagainya. Syekh Maulana Hasanuddin di luhur. Awas ya. Ayo, babarengan. Tetapi awas ya. Ngadu. Lamun sia mapatkeun babacaanana, sia menang, aing eleh. Tapi lamun aing lu menang, sia eleh. Oke, salaman di luhur. Bajakeun ku Syekh Maulana Hasanuddin nu tadi babacaanana. Bismillahirrahmanirrahim akbar. La ilaha illallah akbar. Ana til ujung mal diteruskan. Set, baca ku dia. Teu bisa langsung turun ke handap. Tolong, cakina tolong. Baca. Dibacakeun ku jalan bin salabin. Tetep tolong. Gubrak ka laut. Lamun ku Syekh Maulana Hasanuddin teu ditulungan, qaid di laut. Tapi Syekh Maulana Hasanuddin ingat ka Kangjeng teh rahmatan lil alamin. Turun Syekh Maulana Hasanuddin, cekel. Lempang di luar laut. Ora bisa. Baduy campur Jawa kieu teh ya. Tungtun ku Syekh Maulana Hasanuddin napak sancang di luhur cai, lempang di luhur cai. Masya Allah, wiridana nu tadi. Lamun dek ijazah siap. Sapi 2. Mal manjur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, layakna dilanjutkan cerita Isra supaya mendapatkan cahaya. Tapi lain cahaya lampu. Urang tipoe hayang mendapatkan cahaya lampu mah gampang, tinggal datang bae ka toko lampu dek meuli sabaraha watt gampang. Tetapi cahaya ieu adalah cahaya ilahi. Ketika urang geus mendapatkan cahaya ilahi, hate urang aya mataan, hate urang aya celian, hate urang aya irungan, hate urang aya sungutan. Tur ngabogaan jangjang ternyata hate bisa terbang melayang ke alamil malakut rabbil alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, henteu kudu cerita-cerita anu jauh-jauh, wali-wali nu aya di urang bae ge luar biasa. Ti mimiti kitu Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk Jawa Barat, Banten, hayang sakumaha dongeng tentang kakhawarikan, tentang keanehan para aulia-aulia Allah nu jelas urang hayang kapanggih jeung Gusti Allah Mi'raj, laksanakeun salat sebab ieu merupakan oleh Kangjeng Nabi hasil Mi'raj mukalamah jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal teangan ilmu salatna nu rapih. Aya henteu di SD belajar salat, di SMP SMA belajar salat hanya di pondok pesantren. Hayang bisa salat nu bagus di pondok pesantren. Kade make pondok pesantren, pondok doang. Haji Pendi ti orok hirup di pondok can becus-becus datang ka kuari. Malah datang ka paehnya di pondok mah terus. Pondok pesantren. Tetapi pondok pesantren lagi nu bener-bener memahami tentang makna salat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun tentang Isra, ieu adalah merupakan perjalanan di tengah malam, yakni di kegelapan mata hati untuk mencari sinar ilahi. Tentu kudu aya anu ngabimbing. Henteu bisa sembarangan. Maka dibutuhkanlah seorang mursyid untuk membimbing ke arah cahaya supaya bisa mi'raj urang. Mi'raj lain berarti naik ke langit, ka hiji, ka dua, ka tilu. Allah mah lain di arsy, Allah lain di sidratil muntaha. Allah dina Al-Qur'an dijelaskan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Urang bareng jeung Allah. Wa huwa aqrabu min hablil warid. Allah leuwih deukeut tibatan urat genggerong. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri urang coba perhatikeun aya Gusti Allahan. Apakah maneh henteu neuleuh mata hati anjeun kabeh. Maka mencari Allah lain kudu naik ka sidratil muntaha. Tetapi naikkan diri orang setelah ninggalkan dunia jeung makhluk, insyaallah orang bisa mendapatkan cahaya. Ketika cahaya eta aya,
nikmat kakarake lazat. Iyalah qad aflaha man tazakka. Bahagia jelema anu bisa ngajernikeun ngamurnikeun hate. Tinggal kumaha tuh kiai carana? Gampang. Gampang eueuh nu sulit. Ya Habib Rozak ge mah geus bisa hibernya geus eta. Aya bangsa 5 meter malah. Aja nabrak tangkal kalapa. La ilaha deui insyaallah urang teruskeun wiridan nu tadi. Saharunya aya nu katayakan. Minimal ulah waka urang berangkat ke Mekah, ka Banten ulah waka. Urang beberangkat mun aya jahe just. Masyaallah. Moalnya heueun nu kolot. Indah. Cek nu kolot tadi aya kokuari heueur. Ka mananya? Teu kebal urang aya deui tadi set. Kuari aya deui sakiana teh. Isuk kitu deui. Ke aya deui ke eueuh deui. Pamajikan ge moal nyangka wali ka eta salaki. Asana pemaksa laki aing jurig meureun ieu. Asana aing ka wali mah jauh. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mirajkeun diri urang ti jasad urang ka kolbu. Isrokeun kitu diri urang ti jasad urang ka kolbu. Mi'rajkeun kolbu urang ka ruh bakal datang ka sirrun min asrillah didinyalah bakal mendapatkan kelazatan jeung keindahan. Saha contona? Loba di Indonesia mun dicontoh-contohkeun ngan jelema kos kitu makin luhur makin lalagaan, makin luhur makin teu katebak, bahkan loba kaciri-kaciri nu salah. Urang lamun nyaritakeun kaluhuran Habib Lutfi luar biasa. Tetapi kadang-kadang Habib Lutfi nyanyi. Tapi beda jeung ieu nyanyina, lain deui. Ieu mah nyanyina ka ditu arahna. Ieu mah ka dieu arahna. Habib Lutfi nyanyi. Gus Dur sok nyanyi.